wa nahwihi sareng saupana maron aya sifat nu wajib di para rasul sadayana aya opat sidik amanah tabligh patona sundana bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter aya deui sifat nu mustahil di para rasul kidip hianat kitman bilada bohong cidra nyumput kentur bodoh tah ayeuna mah sifat nu naon nu wenang di para rasul wenang teh wajib henteu mustahil henteu jadi wenang ieu mah naon sifat nu wenang di para rasul teh ngeun hiji-hijina nyaeta sifat manusia biasa sifat naon cenah sifat manusia biasa a'radul basariyah bahasa Arab nama di naon sifat nu menang di para rasul maka jawabanana sifat sifat a'radul basariyah hartosna sifat manusia biasa tos sakitu ngeun sifat manusia biasa di para rasul mah sifat manusia biasa anu teu ngadatangkeun kana kacacadan dina martabat para rasul. Contoh seperti naon sifat manusia biasa nu teu ngadatangkeun kana kakurangan dina martabat para rasul. Seperti gering anu teu matak ngaburkeun batur. Para rasul sok teu damang. Nah, teu damang teh sifat manusia biasa na para rasul ya. Seperti urang ge sok naon sok tedamang sok gering sami para rasul oge sok naon sok tedamang sok gering ngeun geringna teu matak ngurangan kana martabat karasulan geringna teh teu matak ngaburkeun batur sok aya panyakit anu naon nu matak geuleuh batur boro-boro naon ningali atawa ngadeuketan ningali oge geuleuh misalna teh ku eta panyakit tah panyakit atawa gering nu kitu mah moal aya di para rasul mah tah sabab nu kitu mah gering anu matak ngaburkeun batur tah geringna teh teu kitu seperti naon deui sifat manusia biasa para rasul seperti lapar, haus, capek, bobo, kulem, dahar, nginum, lempang, tumpak, jual beli, jeung sajabahna Rasul sok makan, sok minum, sok kulem, tah eta teh kulem tuang makan minum adalah sifat manusia biasa anu hukumna boleh wenang aya di saha di para rasul wajib henteu anu bieu disebutan teh mustahil henteu kieu wajib para rasul sare henteu atawa wajib para rasul nginum mustahil para rasul sare henteu tapi sadayana oge nu bieu disebatan teh wenang mungkin di para rasulnya kecuali penyakit gelo mah mustahil di para rasul menya rasul naon gelo sabab gelo mah penyakit anu matak ngurangan kana martabat karasulan menya rasul gelo mustahil eta mah rek gelo saeutik atawa gelo loba mustahil aya gelo nu saeutik aya jadi rada gelo meunanya ai gelo rada ai gelo kacidaman teu geus eta mah naon rada gelo aya anu kitu tah mustahil anger para rasul mah masih rada gelo ge moal mungkin atawa seperti borok mustahil rasul borok
borok eta borok nya teu apal borok. Budug atau borok teh lah angeun yang menjijikkan. Ta penyakit borok mah mustahil di para rasul sabab eta penyakit borok mah ngurangan kana martabat karasulan. Lain martabat martabak madahareun atuh ngeunah. Ngen pedah sifat manusia biasa na para rasul mah tara nyacad kana kahormatan. Naon cenah sifat manusia biasa na para rasul tara naon? Tara nyacad kahormatan. Seperti naon anu nyacad kana kahormatan teh? Seperti dahar di jalan. Ari dahar sifat manusia biasa. Manusia biasa ngeun lamun daharna di jalan dahar teh. Ta eta teh adalah pagawean nu matak nyacad kana kahormatan. Menyat tepantes lah naon? Dahar di jalan. Ta rasul mah mustahil. Dahar seperti kitu, dahar di jalan, sabab dahar di jalan adalah nyacad kana kahormatan. Pagawean nyacad kana kahormatan tara dilakonan ku saha? Ku para rasul. Pokona mah sifat manusia biasa di rasul teh sifat manusia biasa anu teu ngurangan kana martabat karosulan. Rasul osok didamel, osok ngeun padamelan rasul mah tara anu teu layak pikeun karasulan. Seperti naon nya teh anu teu layak teh meureun mengemis. Itu teu layak. Mungkin mustahil kitu mah kitu. Geuningan cenah aya beja kisah aya Nabi Ayub cenanya budug. Ta cenah aratelna Nabi Ayub teh antara kulit jeung tulang janten teu katingali di luar. Jadi henteu beburuk di luar teh bilatungan henteu. Tapi penyakit nu aya di Nabi Ayub teh antara daging jeung kulit. Jadi hanapeun kulit luareun daging teu katingali naon di luar. Jadi teu matak naon, teu matak gilaeun batur. Kitu panyawat nu aya di Nabi Ayub teh. Tuluy mustahil para rasul lolong. Lolong itu memang naon? Penyakit. Atau memang lolong teh adalah sifat manusia biasa. Ngeun lolong sifat manusia di rasul, di para rasul mah mustahil. Sabab lolong teh nyacad kana martabat karasulan. Ari nabi eta anu nangis geuning. Nah, eta mah da kan naon? Lain lolong eta mah. Ai lolong makan. Lolong we ti dituna kitu. Buta nya ieu mah hayang we nangis ramana Nabi Yusuf nya. Sateh Nabi Ayub. Nabi lain. Ramana Nabi Yusuf lah. Yakub. Tah Yakub. Nabi Yakub. Tah wa makan aya geuningan wa makan Nabi Yakub bahwa hijabun alal ain min tawassulid dumu. Tah Nabi Yakub kan engko cenah mustahil lolong para rasul teh sabab lolong teh ngurangan kana martabat para rasul. Geuning Nabi Yakub pernah teu ningali tah eta teh aya Nabi Yakub teu tiasa ningali teh bahwa hijabun alal ain. So aya hahalang dina soca nya eta getih, ceurik getih. Jadi pangna Nabi Yakub teu tiasa ningali teh aya hahalang dina naon? Soca ceurik wae gitu. Jadi geus teu aya hahalangna mah tiasa ningali deui. Eta mah teu matak naon? Teu matak ngurangan kana martabat karasulan teu ningali kitu mah.
tuluy para rasul mustahil poho dina ngaberitakeun anu wajib ti Allah. Mustahil poho memang sok sanajan poho teh sifat naon manusia biasanya, tapi poho naro para rasul tina nyampaikeun berita-berita nu wajib disampaikan ti Allah mustahil pohon. Atuh mun pohon mah bahaya. Menyakia kala poho deui teh naon ti Allah teh wahyu teh mustahil eta teh. Meureun dicek. Murang disurahkan kuku ke jalma-jalma kafir teh kitu. Moal poho deui ari palebah dinya mah ngeun lamun pas urusan nu sejen mah bisa-bisa saja lupaeun naon teh para rasul teh semacam deui hilap deui di mana nya tadi teh nyimpen teko teh misalna eta mah boleh-boleh saja poho kitu mah ngeun lamun poho nyampaikeun berita nu wajib disampaikan ti Allah mah mustahil. Ngertos barudak. Nah penjelasanana acan tamat insyaallah dalam waktu dan lain kesempatan. Ieu nya. Sadaqallahul adzim.